Cakep. Uruk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wilujeng enjing kasadayana Anjir. Madarama. Alhamdulillah. Alhamdulillah kami sayang kasadayananya. Aya nu teu hadirnya. Ayah. Anu teu hadir teh. Belum. Ratna kunaon cenah sakitna? Adista kunaon? Sakit deui nya? Ya Allah. Ya, barangkali sadayana urang teraskeun guaran bahasa Sunda dina minggu kamari terus dibahas mengenaan dongeng. Di dongeng teh ngagaduhan fungsi. Ayo sama naon fungsi dongeng? Naon alin? Menghibur luar biasa. Teman anu kahiji dongeng teh keur ngahibur. Emang laras dongeng pasti kamu ngahibur. Setiap anu bikin dongeng sebab karasap bororas juga. Katakan kolot oge lamun anu ngadongeng mah karasepun mah mun dongeng mah karasepun ya pasti bakal kahibur. Disegel dengan eta naon deui fungsi dina dongeng? Abi bah, nu kadua nyata nepikeun tilu. Anu kadua ngapikeun diurut luar biasa. Sebab dina sadaya dongeng aya pesan ya. Dina dongeng aya pesan. Setiap dongeng pasti gaduh pesan anu kada dipapatah ka anu didongengan urang. Nu salajengna aya terang kita nyatakan Bah, anu katilu ngajalin komunikasi. ngajalin komunikasi luar biasa. Urang sareng anu ngadongeng kadang terjalin komunikasi anu sae. Mun urang ngadongeng pasti bakal kan urang ngadongeng jeung budak leutik itu bakal aya komunikasi anu sae antara urang jeung budak leutik, antara urang jeung adik. Mun urang geus dewasa geus jadi seorang ibu, dongeng jadi sarana komunikasi anu sae antara indung jeung anak, antara kolot jeung anak. Salajengna aya anu terang naon di fungsi dongeng? Abi bah, anu kaopat nyana melatih maki bahasa. Segala ini kan itu nama aya kreativitas dina bicara, dina nyarios, dina diantara namun sering memberikan tepuk tangan dalam daya. Teraskeun ayeuna kumaha carana dongeng? Sakan kadongeng urang teh dipikarasa penuh pinggeunana. Sakan pesan anu didugikeun ku dongeng anu urang dibuat teh atangkep kudu pinggeunana. Anu utamanya eta kedah paham kana alur dongeng dan carita dongeng dimimiti tepikeun ka ahli teh urang kudu apa ya. Amin urang teh ngadongengna teh naon namina lancar. Jeung enakeun deui teu kudu akur sareng teks anu aya. Tapi nganggo bahasa urang. Jadi lamun dongengna panjang teh bisa disingkat jadi sababaraha deui. Lamun urang geus apal kana alur nu kadua urang kedah apal kana tokoh dongeng. Nah,
apa ya ame urang luar biasa da tantosna tiap dongeng pasti aya toh aya kan terus dibagi kelompok ya so diskusi Bayi itu terbangun, dia membuka masa depan sendiri. Alur tina desa penyalahan nyaeta kacaritakeun aya keluarga sepasang suami istri. Sepasang suami istri eta teh hiji budak sareng si sepasang suami istri eta teh sok ngurus kana hewan-hewan di antarana teh harimau. Si harimau eta teh sok dikasih julukan si loreng. Terus nyangkana teh si loreng teh geus makan si anakna kelami saking atau intinya mah tadi pariksa heula tadi tiang heula cenah. Si sama eta teh langsung we ka eta gablok masih agak sabar teh aya hiji rana anu kecil bunghana buat dina sawah atau kebuna sareng bumina teh panganana di desa pas usum panen ngajieun acara sareng tanya eta monang tatangan-tangana kamu di suguhan anak tumpang pada salin lagi aya anu itu pentingna sakan ngadongeng urang sae naon nyaeta ekspresina kaluar ku dina ngadongeng teh nya tina anu urang biasa ngadongeng teh ngadongeng teh eta ngarobah sora lamun sorana meurna aki-aki nya siga aki-aki gusakeun kenapa goreng kepasaan naon bulan sora goreng kopi seperti hana pamakan kan dina caritanya ini teh aya aki-aki anu mentanya aya aki anu menta dahareun ka nyindi ayu yuk nyi ieu api candaha geus ilmu poe Jika anda kene sesasa syukur tadi acara syukuran tuh gitu terus si akhir teh nyintik ada yang gitu nih dia teh lain kakak karunya tapi kalau kamu di ngorok si akhir awak kakeknya barang mereka ingkar siap itu mulai ngomong itu kan robah sora antara aki-aki jeung ini pemakan dia cari terojograngnya terus terojograng teh kan tipikal bogo usaha ku Bandung Pondok namun itu digambarkan di tiga panglima anu gagal dan pas nyarios Bandung Bondowoso karo Rojograng utarakeun cintana Yai Rojograng terang akan tekeskap petik kasih kapetan asmar kusalira gelis sugan gelis bisa nerima kena cinta uyuk mainnya begitulah ya gitu nah itu panitan naon ngarobah sora kudu bisa nanggadeukeun tapi kumaha apa da ceuk api mah teu bisa ngarobah sora teu kenging hariwang nah teu kenging hariwang apa tuh aya ekspresi sok gentos ku bahasa tubuh kamu tadi pas aya mau teu kudu nyarita kawas mau ulang nang kieu kamu nih umpamakan keur ngamuk teu pernah nyarios kawas tinggi nyawa sama biasa-biasa tapi modern peragaan anak hei aki-aki tenang naon kan bahasa orang kak era minta dahareun kan terobah sorana tapi bahasa tubuh urang beda ekspresinya beda makanya aki-aki kan tadi udah betul ayo bahkan tuh bisa cukup jawab dia nih awal aki bukan emas bahasa orang suara orang tenang
paham. Nah, itulah dan cara orang ngadongeng yang orang sebutkan ya, cara orang ngadongeng kahiji orang kedah paham karena alur Dongeng. kedua kedah hafal karena Tokoh dongeng. katilu orang kedah Ekspresif. Aktif. lima Ngauna. dari otak anggur tempo terakhir orang kedah bisa ngalobah Sora. barangkali sedayana tah sakitu pangintennya terus diterangkeun dina pengon ayeuna ngeunaan Dongeng. ngeunaan cara urang Dongeng. terus diskusi mudah-mudahan urang biasa ngadongeng anu langkung sae. Amin. Matur nuhun, mudah-mudahan dengan payung biasa tepang deui ilmu nasib manfaat tidak tergantung sing tiasa ngadongeng. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.